Cilok, Mang. Dia, Mang. Ya. Aku ngomong kok. Ente nih. Mang, sabaraan, Mang. 5.000. Mang ewu teh sabaraha? Itu harga maksudna teh 5.000. Oh, 5.000. Iya. Aya naon wae, Mang, isina? Gue anak endog, anak aci. Oh, hayang anu cuangkina mah 5.000 we Ya, ya. bisa. Di dieu we. Ya, rampung ge. Hah? Tapi abi teu gaduh acis. Bayarna make dananya. Dana mau di. Aya gaduh HP henteu. Buat gue. Dana mau nang. Ieu mah bayarna make nu kieu, aplikasi ieu, manya teu apa. Oh iya. Karena dana. Gara-gara pirang iya. Abi teu boga duit, Mang. Jadi mayarna make dana. Ya beneran atuh. Mau bayar kalau dia mah. Terus abi kumaha ieu? Iya diculik gue. Lah nyambung rugi. Weh, jadi bayarnya kalau dia Miki ke privasi. Lah embung mending teh jadi. Mulai yang takon Mang Dana menang di gue. Mending teh jadi da teu boga duit ayana dina dana. Lah teh jadi lah mendingan balik. Pengen dewek main lah. Hei, lagi berapa sih? Mana ada nggak ya? Ngapa sih? Sering ngomong elek? Hah? Geng, kalau kalian punya cowok terus dompetnya sampai nggak bisa ditutup begini, terus isinya seperti ini, tahanin. Pokoknya jangan dilepasin, tahanin kalau isi dompetnya gini terus. Dasar untuk begini. Orang bos.